A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah terjadi jelema gagah jasa urang wetan. Bener gagah tama, lamun dibacok teterak ngambul dibacok teh ngambul, wow ngambul. Lamun dibaledog ku batu nya nama tilok ditangkis jatep ke hulu dibaledog dek ngambul. Puasana geus pohara jasa, hizib dan geus pohara, ditangtangan ku nya nama geus tembak tus ngebul. Hebat teh lain lalagaan tuh hebat. Obrol lain nu gagah mah pan sok obrol na mangarahna kana kadugalan bae. Puasa di Cirebon, puasa di Surabaya, apa di anu ya alhamdulillah teas awak ulama ieu. Mata di perbutan di Tanjung Priuk ditah jadi geng Tanjung Priuk ngan kulambung bae. Monggo lama. Kapangi jeung urang Banten ngobrol jeung urang Banten mah teu tawadu biasa ala Banten we biasa kitu tawadu. Barang ngobrol ente di mana? Ah urang di Banten. Bantenna Banten mana? Banten atuh di sekitar Kesultanan di. Oh. Biasa urang Banten mah gagah cenah anu gagah mah gagah we anu teu mantep. Kita ngomong bagus aku situ. Sanajan Banten atuh ai tilok puasa mah tuh kitu-kitu bah. Sanajan di luar Banten puasa mah gagah lain kitu cekna. Urang Banten mah bejana moal dikencarkeun lamun encan teuas awakna. Eta bahasa Banten, ulah ka ngencar sia cakolotna, masih sakitu dibaledog diciwit ka rasa keneh. Banten mah kos kitu. Ngisinkeun Banten. Negara Banten mah kudu teas kajian kumaha ge. Awas cia, di mana bae tarung cak orang Banten kudu menang Banten mah. Ulah ngisinkeun negara Banten. Pan aya bahasa kitu di Banten. Ah, ieu Banten ye cek da. Coba. Cokot punyana golokna. Tah golok tah. Dek naon cak orang Banten teh? Ye, coba ieu aing ye. Tah. Kadek kusia coba aing hayang nyaho jajaten Banten kadek sebab aing geus asana geus eueuh tanding jasa aing mah geus eueuh tanding meureun tanding aing mah kudu jeung Sidin Ali. Udah ketang ngomong luhur jasa eta ngomong henteu lah kula bung kos kitu henteu aing hayang nyaho coba jajaten sia Banten coba kulantaran sakali dua kali ya dipahat sata kumaha lamun bohewel. Oh salah coba hayang nyaho sia ngabohewelan aing lalawora. Bismillahirrahmanirrahim. Lamun deuk ngadek bismillahna ulah dianggeuskeun. Bismillah. Hat eta ngadenya dong. Hatna mah ulah dibawa. Di dieu ku dua leungeun tah cekel golokna. Tek. Katukangkeun ka dieu. Set aduh gede ka dieu blak tancepkeun kana taneuh kos deuk mencit embe gembel embe Jawa we ulah bau pon kos itu tungtung naletak setik ilmu baduy eta ji ulah lalawara anu di luar mah teu nyahoeun kita ngaji teh kos kieu eta sia mana leungeunna kieu keun ayo geus sia tapi lamun goewe lu nyalahkeun nya moal aing sok teu kudu kenceng-kenceng dikitukeun trek tarik trek. Pernah terjadi bohewe pan cenah aing jadi teurak tuh aing teh Banten mulai geus ulah sok lalawara jeung urang Banten euy nyana ge lamun teu bohewe mah moal benga Banten kulantaran geus nyaho kelemahanana euy. Coba aing naon kana ngaur ka sia sok keluar tahu
ulah sok pulas bales geus mending ka dokter bae ka ditu. Eta Banten teh boga kos kitu. Entak ilmu Banten mun ditaruhkeun jeung Cirebon, tarungna di Banten moal menang Cirebon. Garut Banten tarung di Banten moal menang kajen kumaha ge. Tapi lamun urang Banten tarung di Cirebon liwat ka dieu tak ka Tangerang. Eleh. Aya naonan? Aya rahasiaan tah teu meunang lewat Cikande. Cikande teh perbatasan antara Tangerang jeung Serang, di dinya aya karuhun. Di dinya aya karuhun moal disebutkeun ku kula ngaranna. Kula katanya oh iya. Laas lewat kadinya ilmu Cirebon, lewat kadinya Laas ilmu Banten, liwat kadinya Laas Cikande lain lalawora tet. Aya antina kudu babacaan heula mun urang Banten dek lewat melalui eta aya babacaanana heula. Lu boga di dieu. Sia tuh geus kumaha ya mau kos kitu tamat. Ah mau diterusin bae jadi rekam usialah. Ta eta kos kitu. Teu barang sambarangan. Geus coba keur carita ta eta jelema nu izin sok coba aing geus sia sakali. Dua kali tilu ka coba aing mah pernah terjadi kenyataan lain lalagaan. Kulantaran dititah langsung tempelkan tarik bohewe lain ini malah pingpingna tah etalah terjadi seperti itu kumaha eta fahadarun geus tamaka sia-sia baheula lamun urang Banten ka Cirebon dicoba urang Banten ka ditu ka mana ka Surabaya dicoba urang Banten ka Madura dicoba kitu kere Madura ka Banten dicoba main coba-cobaan baheula mah santri kelas santri teh asal kadengekeun di Banten bae atung geus bae dikilik bae ku urang Madura. Eta kos kitu tapi kuari mah geus henteu. Hiji Banten ge geus teu pati tirakat. Geus teu pati tarapa, kitu keneh Cirebon geus teu pati tararapa. Surabayana kitu keneh. Terus ka Madura ge tinggal hawa nafsuna doang. Ambek nyedak ngan sakada sakitu bae. Adapun kajagoanna mah geus lalaas. Nu mentek ge urang geus andeleun ku ari mah jang mimpin negara. Bung Karno nu mentek gagah teh patapaanana. Boh lain lalawara. Jawa Timur aya tempat tapa Bung Karno, di Jawa Barat aya tempat tapa Bung Karno, di Karawang bae aya tempat tapa Bung Karno di Karawang. Masya Allah urang Tangerang ka Karawang ngan bujur doang. Bung Karno mah di Karawang teh tapa, di Tangerang aya tempat pertapaan Bung Karno, di Tangerang aya tempat pertapaan Bung Karno. Geus puguh nyana nyebrang ka ditu mah ka Aceh matak der berangkat perang teh siap segala rupana rakyat dipimpin ku Bung Karno muantep 100%. Lantaran naon petapa jelema sedang jadi pemimpin Indonesia teh didukung ku kiai-kiai anu baheulana tararapa. Diserang datang ke pos ku Belanda teh datang ke pos Tangerang teh diperkirakan paeh cak Belanda teh kunaon nangtung muka baju. Cak Belanda ini bukan orang ngabur Belanda ceta anu ngadukungna karena perjuangan teh jelema petapa ngindahan urang dipimpin kuno kararitu mah beres Bung Karno Pak Harto geus sarua sanajan kejawen ahli tapa ulah dikira Bung Karno lamun ditembak ngebul jana komo make petasan curug bah ngebul jasa tamang teh eta Bu Pak Harto lain lalawora moal kuat kan lamun lain ahli tapa kabelah dieuna ku Gus Dur ahli tapa keneh tempat tapa Gus Dur lain lalawora tapi teu kuat Allah menghendaki
barang mantes Gus Dur ka dieuna. Sok jono cenah SBG teu terak ditembak, lain nang tapak menang di Cisoka pelor beak. Mantap kamari bengkel sepeda ceurik ge. Beakeun pelor diteureuyan ku pejabat. Lain hasil tapak moal bisa pakai perang. Nu kuari maruncul dek mimpin Indonesia lain petapa tarolah tapat tidak dahar nginum memberen loba anu kuaten tapi tapa dunia apa Bung Karno teh henteu mereket apa mereket boga naon teu boga naon kitu kene para kiai anu ngadukung perjuangan Bung Karno boga naon teu boga naon apakah memang henteu dikondisikan ngan teu hayang DPR mana kuari nu bisa tapat tina dunia seret coba ka dia hayang nyaho beungeutna aing mun ti Golkar mun ti PDI coba nu tapat tina dunia pugu cicing di dinya ge lain urusan rakyat endek merat rakyat apa kudu dituturkeun baru kan kumaha neangan urang kuari jang mimpin Indonesia nu tapak hese jasa ngan aya Bung Jenggot nyana geus pernah tapak tapi di film atuh jelema nama atuh nyawa tapak henteu mantap mana pilihan urang anu bener-bener mantap dipimpin ku jelema nu pernah tapak wallahu a'lam.